Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita Nyi Klet bagian anu ka sekian nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah di Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngerah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Klet. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merzel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, des. Harita Bu Intan terus lempang mapai-mapai jalan pilemburan anu ledeg. Tulung, tulung, tulung. Keur kitu kadenge ku Bu Intan aya sora awewe anu menta tulung, sorana laun meh teu kadenge. Memangnya harita teh ku Bu Intan katingali aya awewe tengah tubuh ngagoler di antara dua layon anu sarua baloboran ku getih. Eta awewe keur melaung ka dirina bari sakapeung ngahargung nahan ka nyeri. Srob atuh ku Bu Intan gancang disampeurkeun bari langsung ditanya, punten ambu, aya kajanteuna naon di ieu lembur teh saleresna? Bet kieu geuning kaayanana? Cek Bu Intan. Aneh, Bu Intan bet miluna langsa waktu ningali kayan eta warga lembur anu bieung bisa katulungan deui nyawana teuing moal. Malah ku Bu Intan eta warga lembur terus digoler ke dina lahunanana. Warga lembur dina sesa-sesa kakuatanana kadenge ngajawab bari sorana pegat-pegat, Iya lembur teh nembe diburak-barik ku komplotan si Jubah Hideung anu keukeuh naranyakeun di mana Ki Sudinta. Kaunggal warga haben ditatanyakeun duka naon maksadna. Mung maranehna si Jubah Hideung
ngalakukeun tindakan anak anu memang diparentah ku Nyi Kelet. Nah kamana ayeuna si Jubah Hideung na ambo? Abdi oge sami gaduh urusan sareng si Jubah Hideung teh. Nu utamana mah sareng Nyi Kelet. Kamarana ayeuna ngaleosna? Tos marulang ayeuna mah Nyai. Mulang ka Guha Kalong. Palembah nyarita kitu cakeleuk we. Eta warga lembur teh nyakeleuk ngalepaskeun nyawana. Bari ditungtungan ku batuk heula. Akibat lila teuing meureun ngaluarkeun getih. Bu Intan gancang ngagolerkeun eta layon. Bari dina panonna ramisak ku Cimata. Tetela, si Jubah Hideung teh aya hubunganana jeung Nyi Kelet. Dagohan kuring sia Nyi Kelet. Kuring datang pikeun balitungan jeung anjeun Nyi Kelet. Bu Intan jadi pamikiran. Arek ngajugjug ka Guha Kalong. Sebab gara-gara Nyi Kelet salakina leungit. Nyatana RW Gandhi. Sedengkeun Guha Kalong anu jadi jugjuganana harita teh keur haneuteun ku nu marake Jubah Hideung. Si Kala Gendot kadenge keur ngomong ka anak buahna anu karek marulang mereskeun pancena. Marane kabeh ulah nguciwakeun Nyi Kelet deuleu. Nah bisa gagal kitu jeung nyangkalak Ki Sudinta jeung mawa keris pusakana kunaon gagal. Cek si Kalong Gendot. Bujeng-bujeng ningal kerisna jalmina oge teu aya pangarsa, jawab anak buahna. Tapi yakin imana geus dipariksa di Garada aya warga lemburan nu ngabejaan lebah-lebahna imah Ki Sudinta teh wewe. Aya pangarsa warga lemburan nu nuduhkeun imah Ki Sudinta aya. Sabab ku kuring ditanyana anu teu ngajawab langsung we dibinasa pangarsa. Wayana marane kudu arindit deui teangan Ki Sudinta. Mun can kapanggih tong wakabaralik. Mun arindit deui Nyi Kelet bisa-bisa ngamuk deuleu gancang arindit. Dupi Nyi Keletna nuju ka mana kitu pangarsa? Nyi Kelet mah keur aya di ruangan khusus. Marende lalaki bujang tulen anu jadi cengcemanana salila ieu. Dewek anu hasil ngemban pancen nyulik si Apud. Balikna oge heula dewek tibatan sari lain kabeh anu gagal dina tugas. Sok buru geura arindit. Arek naraon lila-lila di dia oge arindit. Oh mohon mangga pangarsa mangga. Welasan anak buah si Kalong Gendot anu marake Jubah Hideung. Geus kitu mah pating balesat ninggalkeun Guha Kalong. Sedengkeun si Kalong Gendot ngeunah-ngeunah we terus ngareureuhkeun ka capek satu tas beres ngemban tugas nyulik Jang Apud. Sedengkeun di ruangan khusus katingali Nyi Kelet keur merhatikeun Jang Apud anu masih teu inget di bumi alam. Nyi Kelet anu sirahna ukur rongkongna wungkul tembong ngadeukeutan beungeut Jang Apud. Laju pipi Jang Apud diletakan. Nyangka kama nyaan nyungit ngene. Nyenger ngene. Cek Nyi Kelet ngagerendeng ngomong sorangan di jero kamarna. Beungeut Jang Apud diusap ku dampaleungeunna sarta ngadak Jang Apud nya beuntak sadar tina kapiuhanana. Red Jang Apud ngaret ka Nyi Kelet. Jori. Atuh Jang Apud ngoceak. Tapi ku Nyi Kelet gancang diusap beungeutna. Set
Sanggeus Jang Apud diusap beungeutna, ngadadak Jang Apud teh siga anu linglung. Memang dadak dumadakan Jang Apud jadi linglung. Nempo Nyi Kelet teh lieur nempo widadari we anu turun ti kahyangan. Jang Apud jadi ngageter hatena kapincut ku kagelisan Nyi Kelet. Kang Apud. Iya Nyimas, Nyimas. Kadengen aku Jang Apud mah, surah Nyi Kelet teh halimpu henteu ngirung. Lir umpama aya magnet, Jang Apud ujug-ujug ngarangkul awak Nyi Kelet. Tungtungna duanana ngadon silih rangkul jeung silih galentoran. Jika nuker oleng panganten we sagala dibukaan. Nyi Kelet teuing naon tujuanana bet hayang kukudaan jeung Jang Apud. Jang Apud estu ilang kasadaranana mangsa jajab kasuka jeung Nyi Kelet. Sarta sanggeus jajab kasukana, Nyi Kelet gancang menerkeun deui buuk jeung bajuna. Sedengkeun Jang Apud dititah make jubah hideung katut tergos. Mangsa kaluar ti rohangan khususna, Jang Apud dikaleng sarta dibawa diuk dina luhur batu nemprak. Kalong gendot gancang nyamperkeun bade rengku hormat tur deku hareupeun Nyi Kelet. Pok nyarita. Pok kadenge Nyi Kelet cumarita. Nyon kalong gendot. Anjeun geus ngasil mere kasugemaan ka kaula. Si Apud kiwari bakal jadi bahan pamuas nafsu kula oge jadi wadal pamungkas. Sami-sami Nyimas. Oh mohon suanten Nyimas tos teu ngirung geuning ayeuna mah Nyimas. Ieu teh apanan berkat jajab kasuka jeung Kang Apud guna mulihkeun kayan kula. Oh eta sadaya teh tiasa mulihkeun kayan oge nya Nyimas. Bener kelong gendot. Oge pikeun nambihan kakuatan teu Nyimas. Bener. Ieu memang kaasup hiji cara mangsa kula mulihkeun beungeut jeung sora. Sarta kekuatan oge bakal terus nambahan. Saya bisa Nyimas. Ieu jalma mun geus beak sumsum dina tulang katut saripatina disedot ku ilmu Panumbasari, maka ieu jalma bakal modar kalong gendot. Hebat. Nyimas payus pisan pami disebat ratu sagala ratu. Margi sakdina Nyimas moal anu tiasa nandingan. Cukup Andika teu kudu kaleuwih teuing muji ka dari kuring. Oh nya, mana anak buah Andika geuning teu mulang-mulang dibere pancen teh ke kuring marulang atawa acan. Nembe teh tos aya arwih ka dieu Nyimas. Tapi kusim kuring dijurungkeun deui pikeun miang, pikeun ngalacak Ki Sudinta di mana cicingna Nyimas. Jadi maksud Andika teh anak buah Andika geus gagal. Sanes gagal nanging teu acan hasil we Nyimas. Eta teh gagal teh ameureun ngaranna kalong gendot. Ampun Nyimas, ampun. Yakin mungkin mah anak buah abdi bakal hasil dina mancen tugas Nyimas. Cukup. Andika teu kudu ngomong deui. Bisi Andika kesel cicing bae di dieu juga liar. Lakukeun naon bae anu dipikahayang ku maneh. Kula arek jajab kasuka deui jeung si Apud anu kasep. Siap. Mangga Nyimas, mangga. Kuring memang keur karesep. Hayang liar sakedap mah. Bari nungguan anak buah kuring baralik mawa hasil Nyimas. Tapi awas ya, mun teu hasil.
kuring mau diberi ampun dulu anak buah anjen Kalong Gendot. Ampun Nyimas, apunten, pami anak buah abdi tos nguciwa ke Nyimas. Oh, gerak indit, cung. Oh mohon, mangga Nyimas, mangga. Kalong Gendot gancang ngabelesat ninggalkeun guha kalong. Sanggeus Kalong Gendot indit nyikelet gancang ngajakan deui Jang Apud asup ka rohangan khususna. Jang Apud teu bisa baha kana pangajak nyikelet, langsung nuturkeun leumpang tukangeun. Caturkeun si Kalong Gendot, harita jirimna tembong keur ngabelesat nuju ka hiji tempat. Nalika keur ngabelesat kitu, kabireungeuh aya Bu Intan anu keur lumampah. Pabebeurang di jalan anu narawangan tur lenglang patempatanana teh jiga padang pasir tanahna beureum, carang ku tatangkalan. Harita Bu Intan diparengkeun papanggih terus dipegat ku si Kalong Gendot. Dasar si Kalong Gendot manggihan awewe umuran oge cenah kabita komo ka manusa. Abung siluman bisa macakan eusi pikiran jeung otak manusa. Ku si Kalong Gendot malah dipake kasempetan gibek cengelek. Si Kalong Gendot langsung ngarobah wujudna jadi RW Gandhi. RW Gandhi mamalihan gancang nyamperkeun ka Bu Intan anu ngadon molohok bengong bari neuteup antep ka RW Gandhi mamalihan. RW Gandhi kadenge ngajak nyarita ka Bu Intan. Ibuna ari ka mana geuning ngadon aya di dieu ibuna, cek RW Gandhi. Sedangkan Bu Intan anu memang ngarep-ngarep hayang bisa panggih deui jeung nu jadi salakina, harita gancang nembalan bari ngarangkul. Bapana, geuning aya di dieu bapana. Ku abdi nuju di paluruh bapana teh puguh ieu teh. Tenang ibuna, tenang. Bapa mah teu ka mana-mana. Bapa mah aya betah cicing di dieu. Ibuna maju we balik deui ka lembur. Kajaba mun hayang milu cicing jeung bapa nya atuh hayu. Ku bapa oge moal diulah-ulah ibuna. Cek RW Gandhi mamalihan. Mimitin terapkeun pangaruhna ka Bu Intan. Bade ka mana bae oge. Abdi bade ngilu ka bapana. Oh nya alus sayu. Bapa kacida bungana. Bunga taya papadana mun ibuna milu nuturkeun bapa. Nah, bapa bisa aya di dieu. Kunaon bapana bat ninggalkeun lembur. Karunya kasirehan we. Abi mah nuju ngatosan di imah bapana. Bu Intan memang moal sadar kana kayaan anu sabenerna. Harita terus we leumpang nuturkeun RW Gandhi. Ieu ibuna. Oh nya. Bapak teh ngahaja ninggalkeun lembur. Sebab geuning teu aman kayanana oge di lembur teh. Mata koream jadi RW teh kitu ta ibuna. Bapak lain teu nya kasirehan deui. Tapi teu betah ku kayaan lembur anu sagedeung deui oge bakal hancur. Nah bapana bet nyarita kitu. Bu Intan netep RW Gandhi mamalihan. Heran waktu ngadenge omongan salakina model kitu. Apa nanti latih lama RW Gandhi keukeuh pamadeganana rek ngabela jeung rek tanggung jawab. Oh, memang da kanyatana kitu ayeuna mah. Sok we bandungan engke ku ibuna. Kumaha jadina kayan lembur urang. Bakal hancur paburantakan geura ibuna. Bu Intan sadar teu sadar ngaregepkeun omongan salakina, tapi teu loba cacarita. Kunaon ibuna ngadon ngaulang kitu geuning ibuna? Henteu bapana. Di mana atuh bapak cicing teh Pak? Sagedeung deui urang bakal nepi ka imah. Ngan wayahnanya panas di dieu mah ibuna kayanana. Muhun panas bapana. Meuni moreret kieu.
Sugan mah di Mesir we ieu teh aya tegalan taneuh beureum sagala meuni upluk aplak. Ngeunaheunnya ibuna lenglang di dieu mah. Panas bapana pugu oge. Lenglang ku lenglangna panas mah heueuh bapana. Panas teh hawana. Da kayana nama teu iseun, tayapi omongeun. Tuh, itu tuh imah bapak teh tuh. Oh, nyawe. Mani agreng imana oge geuning bapana. Gedong sigrong. Mun di kota mah pang agrengna we sugan bapana. Atuh jelas we imah bapa anu bakal pang agrengna pang alusna. Mun dibandingkeun jeung anu di lembur jeung di kota mah. Ibuna oge tangtu bakal betah mun geus lila cicing di dieu mah. Tuluy bawa si Rehan ka dieu. Bu Intan unggeuh. Sugan we atuh bapana. Jang Rehan bakal daekeun diajakan ka dieu ku abdi. Nyaan 2 tingkat imana oge imah ye. Jelas imah bapa atuh. Sanggeus nepi kaburuan imah teh, Bu Intan jika nu kakarak manggihan wae. Aya gedong sigrong 2 tingkat. Kot kadungdak dengdek naksir eta imah. Antukna jadi poho karena keselamatan diri. Ku RW Gandi mamalihan diajakan asup ka jero eta imah. Kayaan di jero eta imah tetelah harurung harerang mewah. Para buatanan aralus, Bu Intan oge heraneun RW Gandi bet bisa boga pakaya anu sakitu lobana bari hirup nyorangan. Ibuna, Kumaha bapana? kumaha betah cicing di dieu ibuna? Bakal betah atuh bapana. Bakal betah jika nama. Ngan anu mata keran itu pikeun abdi teh bapana. Heran kumaha ibuna? Bapana, usahakan naon di dieu? Nya kitu we atuh usaha mah cara di lembur ibuna. Naon anu mata keran da kitu-kitu usaha mah. RW Gandi mamalihan nangkep Bu Intan ti tukang. Jeung kusabab kalong gendot teh katempona memang salakina. Bu Intan teu nolak jeung baha nalika dirangkul ti tukang ku si kalong gendot. Atuh, ulah kana tak-tak, ulah kana beung getek bapana. Bu Intan ngajeret teh. Nalika beheungna dicium, tulus sampingna disingsatkeun ka luhur nepi ka tara pingping, laju dirampaan ku kalong gendot. Sarta napas RT Gandi mamalihan karasa ngahebos kana pundukna. Siap. Awak sabulu-bulu jadi pating sariak. Bu Intan bet jadi kahudang birahina harita teh. Bubuhan geus lila meureun teu digalentoran ku salakina. Urang geus lila teu tepung ibuna. Was kusonona we bapa maka ibu. Mohon bapana. Ieu abdi bapana. Sami tos sono bapana. Tos ararateul. Bu Intan malik ka tukang serta malas rangkulan RW Gandi mamalihan. Duanana terus silih rangkul jeung silih galentoran. Reng hapan napas terus ngahiji dina galura asmara katineung rasa. Jongjon paduduaan mangsana nyacapkeun kasono anu geus lila teu kasorang. Raga yang Harita Bu Intan dipangku dibawa ka jero kamar. Laju digolerkeun dina luhur dipan ranjang anu gede. Si kalong gendot seuri dina jero hatena mah pamaksudana pasti bakal laksana tina kanan. Nya oge Bu Intan teh geus rada umuran, tapi dari awakna mah tembong masih keneh sampulur koneng umyang. Moronyoy matak pikabiteuna laki cunihin. Aduh, iyo pingpingna kot kasampulur koneng umyang. Sarta pakultan oge lemes. Nyahan.
Sampurna pisan manusia mah kagelisana oge lain ukur populasan. Beda jeung di negara siluman. Si Kalong Gendot ngagerantes ngomong sorangan dina jero hatena. Bari napasna bekir renghos. Dibarung ku baring usapan ping-ping Bu Intan anu lecir. Komo sanggeus tilaan bajuna mah beki atra bersihna sampulurna awak Bu Intan. Enggal bapana, enggal geran hae. Abdi tos teu kiat bapana. Bu Intan bangun geus teu kuateun hayang geura dirungrum ku RW Gandi katingalina. Bogoh eta memang anu dipiharap ku si Kalong Gendot. Tapi sameme si Kalong Gendot hasil ngalaksanakeun pamaksudanana. Mangsa ngagadabah kahormatan Bu Intan anu geus pasrah sumerah nganti dirungrum kudu jadi salakina. Harita ngadadak ti luareun imah aya nu ngabelesat anu make sagala bodas laju nembrag panto imah asup ka jero. Tapi aneh eta jirim sagala bodas teh bet bisa ngeplos ngaliwatan panto hareup asup ka jero imah si Kalong Gendot. Laju ngabelesat meruh kamar tempat Kalong Gendot ngalakukeun tindakan. Nyaho-nyaho punduk si Kalong Gendot harita anu ngarawel ti tukang serta dibantingkeun keluar kamar. Sat kalawang kubrak anu. Kalong Gendot kadenge umadu. Jeung acan oge sadar naon anu kajadian saterusna anu bakal tumiba ka dirina. Harita geus disusul tepus ku jirim sagala bodas. Bobokongna ditajong satakar kembek hiuk jembrot celang. Kalong Gendot teradan narikan nyebut aduh nah harita mah. Marangan awakna terus ngaclang ngaliwatan wangunan imah. Atuh kadenge Bu Intan jerat-jerit menta tulung bari menerkeun deui papakeana katut buukna nu geus karusut. Sarat ngaranjuk kaget Bu Intan dina waktu harita sabab patempatan anu tadina di kerasana gedong sigrong kayan jadi robah. Nu tadina mahna keur aya di jero kamar teh kiwari jadi aya di jarian. Pinuh ku kakayon jeung rungkun kaso sarta rajegna tatangkalan geledek jeung jangkung anu ngahieuman eta tempat. Cohagna mah Bu Intan teh jadi aya di tengah pileuweungan. Aduh Gusti, geuning aing teh jadi aya di tengah leuweung. Cek Bu Intan bari langsung rak kapiuhan teu inget di bumi alam. Sedengkeun si Kalong Gendot abong kena siluman atuh. Manehna mah bisa keneh nyihir awakna sorangan make baju anu tinggaleun di jero imah. Ayeuna masih Kalong Gendot ngajirim jadi si jubah hideung. Sedangkan nu tadi narajang kasih jubah hideung teh geus pasti eta si jubah bodas. Si jubah hideung gancang harita mancuhkeun tangtunganana bari ngahimpun geter kekuatan batin gesan ngimbangan kekuatan musuh. Kurang ngajar Andika jubah bodas. Di bodaran jago aing. Hiat kolebat belesat. Si jubah hideung langsung harita ngabelesat nubruk awak si jubah bodas. Si jubah bodas antukna dibawa ngalayang si jubah hideung ka awang-awang. Waktu aya di luhur duana terus silih gitik, silih babuk, silih tarajang. Hiu cekuk cemrot des. Tapi dina nalika duana keur tarung ragot di Jomantara. Atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank